Naon deui nya aing poho nyanyi teh mimiti nama kuat alus. Kuat pulan suara aing dan inget ka dituna. Balikan deui ah. Bubuy bulan. Ampun warga teh euy. Nagihan semayarna. Aya hirup urang teh. Nagihan oge meneh hese warga teh. Sorangan dia batur ya nagihan oge. Ampun ah. Kana mah sugan we aya nu ieu babaturan lah. Sugan aya 2000 mah urang anu ieu. Apa beuting euy. Lagu teh aing bubuy deui apal deui ka dituna balikan deui ah. Bubuy bulan bubuy bulan sangrai. Sia kunaon sia babay bubuy wae ku yang didengekeun teh cek ngabubuy sampe. Nya teu Jep parusing aing teh lah. Pusing kunaon? Aing hayang kawin geus lila aing teu kawin-kawin jadi randa teh aing capek aing naon sorangan lah. Di randa teh. Oh, nya geus sia emang kunaon lamun kawin deui non hesena. Aing ayeuna kawin ieu. Pokona mah aing hayang kawin we Jep aing soal geus lila. Geus lila naon? Tengah bukan laki. Man aing mun kawin yo nya. Aing mun kawin yo. Salaki aing teh boga salah ka gemuan ku aing. Hah? Tampulan. Tah eta nong. Hah? Kelebihan sia teh. Kelebihan ku yang disebutna. Oh, itu jadi kelebihan. Kelebihan. Oh. Sia mah ari teu gablek salaki hayang kawin. Terus? Ari gablek salaki saer teh rame sia nenggelan salaki. Justru eta. Aing mah lain kesepian teu boga salaki. Anu disalahkeun saha coba? Anu disalahkeun. RT. Cai. Asal RT lewat KDRT. KDRT. Bener nya. Ya heuh. KDRT. Terus enak solusina kumaha ye? Aing Jep. Boro-boro mikiran sia aing bingung. Sia nya sorangan aing kan pagawean aing kos kieu. Heeh. Aing ngomong jeung sia mah sarajeng bongis kan tuh mah sia. Aing ngarek mangkat tadi ge. Ah baina oge sia Jepri. Aing merenta solusi ka sia boboro sia mere solusi ka aing sia setengah abad ge kawin-kawin da laku. Da kalakuan sia kan cingering. Naon sia nong? Aing emang teu kawin karena aing lain lalaki gampangan kok sia. Hei Jepri sia ulah sembarangan ngabacot. Hanya heuh aing mah. Yo Jep, cirining lalaki ganteng. Yo, boboro nanaon sia oge diteangan. Ieu mah boboro jelema we dengar sia alergi embungan ke jeung sia. Aing mah Yo. Ya dengekeun ya. Ya dengekeun. Parusing aing. Jomblo lain berarti henteu laku aing mah. Jomblo? Aing loba nolak. Lain loba nolak sia baru ditolak. Sia mah cari si inem-inem acan tuh dah. Si inem kamari ngomong ka aing. Tah eta masalahna. Bobogohan sapoe jeung aing ge nu kuateun. Nya moal sia masuk enggak cogot. Aing ya si inem ngomong. Jepri parah sia bobogohan si inem. Si inem babaturan aing nya mah ngadu. Wong sia boga babaturan teh kos kitu ngajodokeun teh cenah. Goblok mang kunaon? Goblok gorek setengah apa bobogohan geus sagat sogot. Aing mun dibeak bujur sabelah. Boloan si Jepri mah ngerakeun aing. Dih, ai dia. Usaha nu maot. Cie, ieu ai di dieu keur naon? Alhamdulillah, ampun aing Sa nu maot saha? Oh, nu maot. Tadi ngomong maot gitu. Bu, RT keur naon di dieu? Di sawah. Sage pusing ieu, nagihan ieu nu mayar ieu pajak ieu, sewa-sewaan oge. Mah ieu. Yo, ayeuna keur rame. Tadi si Nong jeung si Jepri keur naon mah di ditu. Gebugan ku saya. Ci, Si Jepri, tenang, masalah mah bebeja ka saya. maksud dia RT aya di rek naon ieu keur nempuan naon ieu? Justru gitu, urang dengan si Jepri. Hah? Jepri mah aya nampuyak di ditu. Keur naon mainna? Buset tadi jeung si Nong. Ya geus lah. Lucu ampun ah. Oh, bus. Teh. Yo. Ayeuna RT ku warga ditanyakeun ka mana wae. Ampun ah, aing pusing euy, ngomong lagi euy.
lagi euy. RT ditanyakeun ku warga eueuh wae ka mana? Justru kitu urang teh. Pusing Pusing naon? Ieu nagihan hese nu mayar. Aneh apal Tutut akan tutut. Beli bakso mangke lah. Ampun lah hayang kayak beli bakso mah aya bakso di dieu Buset. di sawah ieu. Ya. Bakso. RT ditanyakeun ku warga ka mana wae. Siap. Laksanakan saya mah siap perintah, Yang di Baturang Anjang, hayu siap ke mana? Aduh, Hayu. warga rek mere duit cenah teh. Di mana? Warga Jawa. Waduh, aing aya duit mah. Mana? Hayu, bagi-bagi kan bagi-bagi duitna. Ih, Oh, kayak dibagi-bagi. Ya, ayeuna samperin heula ka si Jepri ka ditu. Nanyakeun warganya. siap. Mereka ditu. Heeh. RT di ke mana? Ya ada itu bieu. RT di. Aing jemu yang RT budak. Warga teh lah gedeung-gedeung kasbon, ampun aya. Emang duit RT gajina ke 3 bulan sekali. Lah ninggalan lauk lah macarana lah. Juga mah lauk menang lauk gede mah ye. Euy. Senang mah tuh ngepung. Ayo kalau ngejedog di imah, cik bantuan kolot. Ya, teh. Penting ieu. Aman gedeung. Eta mah. Ieu urung ieu. Pareman ka dieu. Pada man guys. Buka aing bingung lah. Sanu nelpon. Capal. Tim kade nelpon. Oh, rubah hari mah tuh. Saya teh gede lah. Kieu. Kumaha. Iya. Ya, Ayo ngomong. RT diaromongkeun ku warga Heeh. masalah sewaan pare. Bahwa ari incan panen mah urang maka ditagih atuh. Batur teh ting untung ting rugi. Ya alhamdulillah lah ayo warga ka saya menyikapi bahwa RT teladan mah alhamdulillah sih. Nuhun pisan warga. Nuhun. Kasih RT teladan ya. Nuhun pisan Lain eta. Lain RT teladan, RT diaromongkeun masalah tagihan, masalah sewaan. Si Komeng ieu deui kasih ngancam deui. Masalah RT baheula saya main teu kapilih. Ayo di mana? Jeung saya lah. Saya mah sieun moal saya mah. Ai gitu mah. Sewaan teh. Sewaan sawah. Ulah maka ditagihan. Duit. Ye, iraha ieu. Aing karak ngarti ana mah euy. Sewaan sawah. Cek aing ge. Ulah kitu goreng pisan euy. Goreng pisan katinggalin lagi mah. Ampun euy. Ulung RC euy, mah RC dibere ku saya. Aduh, parah anjir. Parah gue udah baca kartu sedeng mah. Ampun warga teh lah. Gedeng datang ku sakieu Coba nu karasep nu galulis datang ka saya teh. Bisa dikawin berenang. Aduh, aing si Iyong ge gara-garana. Jep, kemana Jep? Terus di RT Terus si RT. eta masalah sewaan ieu sawah. Batur can panen can naon? Geus dipentan sewaanana. Cek aing oge. Eta mah RT na budeg, geus budeg. Mana nama ari aing zaman aing apa sorangan. Ku aing di talangan heula Jep. Heeh. Kudu Ari nama di talangan engke, heula. lamun geus panen kan lamun ditagih aya nama batur teh ting rugi, ting untung kan. Ya heeh. Gampang we. Siga aing atuh. Ya. Ku aing mah diberesin kabeh. Ya. Geus eta mah gampang lah. Tuh aing ke mana? Tuh temponya. Tuh geus ya. Harga teh ya. Heeh. Pedak tes ya. Bisi beban mena. Heeh. Mending ganti we engke mah. Ayo. Heeh. Tuh aing ke mana? Ya, si Enong di sarwana. Makna tuh ngacaprak wae.
geus teu kaala gawena di warung ge. Hayang teh di imah, we di sawah ulin ngopi. Iya. Aing ge paur sih mah eta teh. Kawin jeung lalaki tilu poe pae. Heeh, punggu tadi ge ngecebrek wae di ditu ge masalah Teu kawin dengan lalaki. Jep aing hayang kawin cenah. Aing jadi baringung teh dikawinkeun. Da lalakina di Kebugan wae nya. bukan wae. Aing mah tak paur. Aing ka mana ieu? Kamehna kun sampeun papagahan we. Papagahan ya. Heeh. Tapi di pagahan mah gerakan manehna mah. Jadi kieu teh nya lamun bisa mah RT anu Sia mah pan aing geus teh jadi RT deui. aing poho raraseun wae Kang. Geus kajen lah. Aing mah walaupun aing teh jadi RT, masalah warga aing turun tangan. Itu tuh itu ngalamun itu tuh. Coba. Kepala urut ya sia. Masing beban jadi RT manehna. Aing mah da jadi RT teh modal keluar terus aing mah. Tara nungguan 3 bulan gajian. Pugu mehna pusing cenah. Geus ngajual sawah gara-gara ngebom. Oh eta teh. Aing paur. Jadi ku jadi nama cenah. Kan jadi pikiran manehna. Aing paur 3 bulan gantung diri we manehna. Ulah justru ayeuna bantu urang warga, urang kudu inisiatif. Aing ge jadi warga manehna. Nya heueuh ho. Walaupun aing jadi baheula ka mantan. Itu. Padak peladat tubuh Eta si enong eta. Para rusing aing. Hayang kawin lalakina ararabungeun sararieun majar teh aing galak. Teu nyahoan meureun nya aing galak. Luar dalam. Nyanyi min kenal sih aing enak ulah ngacaprak wae kos nu gelo. Aing syuk nih syuk hudang sare Nyonyo botol. tah. Aing geus warga lah ya. Komplotan ieu oge lah. RT. Aing tong sebut RT wae. Poho, ya jelema teh sifat poho. Kang. Nong. Nya Kang Komeng. Eta titah si Japri ka dieu nong teh cenah ayeuna mah hulang-hulang teu pararuguh. Hayang kawin wae pan nya sorangan nong mah kamari ge paeh deui. Nya anu ngabiayaan kamari coba saha RT pan. Ayeuna pan teu jadi RT malah bisa ngabiayaan. Gede heula. Ieu naon maksud? Mana Japri? Aing mah, isi mah kan lamun diomongan ku aing tarang ngadenge. Terus? Dan nempo we wujud. Dah Kan omongan aing teh bener. Geus enak mah kieu. Kang Komeng punten nya, inong san hayang kawin, naon teh hayang kawin. Sia tadi ngecebrek wae. Ngomong nama Sia tuh. mah diumbar we ka batur, Jepri. Ieu, Ya naon? mah comel hirup laki-laki. Ye, ngomong lagi. Nong. Eh, Cok aja Japri teh cenah. Kang. Itu kade si nong gantung diri. Naon di wae cai teh. Kedeung heula Kang Komeng. Ieu, Jep. Aing mah nyebut hayang kawin soten ka sia hungkul. Nah, sia ngomong ka Kang Komeng. Nyalain, ayeuna sia di dieu teu parugu. Ye. Tanya sok ya RT tanya RT di Ya. wae aing. Sia mah Buset, Ya, napal kedeung teh, heula Pak. Ya, Kang Komeng. napal itu. Bade nyarios nya. heeh. Abdi. Nong mah di dieu oge nong mah nyanyi diajar nyanyi soalna minggu hareup rek rekaman. Nong Di mah dapur. di dapur rekaman aya nu manggil. Lain nong, sia ulah kasinggung. Kunaon? Aing tadi geus ngomong ka Kang Komeng. Ngomong naon? Indung sia raripuh di warung. Yo, Nya. ya Pri. Sia nih tadi aing ka warung, indung aing hanyot teu ngacaprak wae para rusing. Aing diusir baju aing watun di piconan kabongot aing. Mung aing kajenteng di dieu, aing di sawah di dieu aing ngeunaheun aing nempo video bangkong atuh keur nyararanyi. Geuning sia. Di dia coba gawe naon aing nanya. Aing mah ya gawe nyanyi aing mah di dieu. Tuh. Loba nu ngareprokan aing mah pare tuh kikieuan ka aing. Kang. Aing di warung mah naon coba aing indung aing. Iya, di omonganku di dia mah tara asup. Ya sia da kan ngomongan aing mah tah aing ngomong ku sia Cuman Jepre. ku Kang Komeng mah asup. Nong. Naon Kang Komeng? Mana mah ilmu nanti pada duit. Eta ge belum tentu nurut. Geus we kieu we nong. Naon? Ya. Ayeuna mah geus sareupna entong di dieu bisi. Hah? Kedeung sareupna. Sareup Ieu mah di tukang lain di hareup. heueuh nya. Aing pilih laeun ieu. Aing semerek magrib ieu. Aing kan itu aing perlu. Geus kieu we nya. Bisi mana di ditu. Meni Jangan. Nong euy nya. Nong cai bantuane indung sia. Yeuh, Jepri dengekeun. Yeuh, simkuring ya, bidadari. Turun dari kahyangan arek nyarios ka Jepri. Nong tadi dia teh keur nyanyi daripada di
warung kita mah gegero mending geus lalede ieu. Nong ya. Ya, nih. Cekeun ya indung sia teh mantap kitu ge eta teh hatena mah nyaah anak-anak mah. Deuh wae di Hese tuh gak Kang lah. Carek nanak nyentang aing. Mah bener Kang. Tuh nya. Yang di kali itu bari sang diuruskeun ku mararane. Sia. Balik. Ngomong heula atuh amen teh lebar duit. Aduh. Nong balik nong. Gigi urang balik. Nah, kayak orang jajal coba balik moal. Awas tuh balik. Coba bener mah. Gitu. Menang gocap di kangkomeng. Entah balik wae aing warga aing di imah teh. Lah, tak kukumbah deui. Mending di dieu. Lalajo video